mah kalah kakarasal pemajikan aing ngeteplek we sungutna teh ai aya pika sabeuleun ari eueuh kangen aing teh tapi aing geus ngomong we bener wujit aing bisa molor aing di imah mah ning keneh molor di pos we lah sambil bermimpi. Nah, usaha apa sih teh? Bisa masuk aya nu ngalaliwat baru dah kita ka diri. Minta udut sabatang-batang we mah teh. Itu gambel udut sabatang-batang acan ampun teh. Hirup teh kabida-bida teh kieu deui aing. Urusan peningkatanana. Sakapung masuk hayang aing teh ngahayang. Isuk-isuk kudang sare dikolor pakai kosangsan ngawur hareupeun balong ngopi terus aya nu ngaliwat Haji ngawur Pak Haji eta impian aing sederhana mobil W2 Fortuner Pajero ngarendeng gitu sih indah pokona mah Malaya 2 pokona mah indahnan model misalkan boga nu kitu mah majikan we opat anjing imah ka hiji imah ka dua imah ka tilu imah pamajikan nu kahiji, imah pamajikan nu kadua, imah pamajikan nu katilu, imah pamajikan nu kaopat. Iraha aing bisa kitu euy. Ngimpi we heul. Aya pepatah mengatakan hidup berawal dari mimpi. Nah, maka demi itu kudu loba molor urang teh. Jadi ambeh loba ngimpi, sugan we mimpi aing dikabul. Kemana ada yulin aingnya? Aduh, itu sanu keur molor sih ke bawah ya kieu. Cih, nah eta jika Mang Ade di euy. Bang. Bang. Mang Ade. Molor wan ciki jika san ke body kunyung teh di dieu deui. Bang. Yo. Nah kitu molor. Bang. Aing ngeureuyat ah. Aing ngeureuyat ah cailan. Bungana molor we kieusan gasan kebo batu mangku saha. Lebok ku aing ngeureuyat ca Mang Ade. Lebok. Sia nu tadi ngerian aing. Ngerian aing sia, deket. Mana? Ganggu wae sia mah aing keur tenang-tenang molor di dieu. Jadi ka aing kita mah jurig berenang cina jadi ka aing. Jurigna heuh sia jurigna kehet. Kita dan pikiran aing keur tenang-tenang di dieu. Aing mah karek datang da kumaha? Mun maksudna sia tadi nyumput di dinya? Hah? Ngompol. Ngompol kehet tengah ganggu konsentrasi aing. Nyawa aing teh keur bermimpi aing teh. Bermimpi naon? Aing teh keur bermimpi yang jadi jalma beunghar aing teh. Ganggu we kehet teh sia mah iseng pisan aing. Aing jadi jalma beunghar urang ngimpi kesrek. Kan aya pepatah nu bilang genan berawal dari mimpi. Mata kurang teh kudu lobakeun molor sia teh. Ulah molor jika kebo, kudu usaha, semangat, giat. Udang isuk-isuk. Nyakan molor heula. Nyakan molor heula. Ai masalah engke eta mangke nuturkeun ieu milik mah. Molor we heula ayeuna mah. Karep ai ku aing dibajaan geus da aing mah. Ganggu wae sia mah. Palingan sepatu ribu-ribu teh. Terus Mang Ade mah kitu-kitu keneh ieu. Usah perubahan da heueuh lah molor jeung molor. Nah maksudnya sia ngomong gitu? Kemana ke depan ngomongkeun? Saha nu ngomongna? Tetangga loba. Naon urusan anak kudu ngomongkeun aing? Ganggu genan hantu aing mah. Anu palingan kitu palingan geudak lah. Bisa diatur ongko jamana. Sek naonna tuh ka dieu? Nanya we aing mah. Ka mana maneh? Ulin. Ujur atuh kulin mah ka ditu. Kakak ka dieu atuh. Ganggu we ketenangan batur sia mah. Ih, kehed teh. Ganggu wae nyawa aing keur nah molor kunyuk teh. Aing tadi geus bermimpi aing papang jeung bidadari. Tulikeun deui ah. Mang. Yo. Utang bayar tuh di warung. Sia. Geus datang deui koplok naon? Utang bayar tuh di warung cenah nanyakeun. Utang saha?
Nya utang mangada tuh kamari ku rokok saya dibayar jeung kopi nah kumaha. Sia teh lamun misalkan erek nagih ca aing cari informasi heula ulah padu wae nagih ka aing. Mana nu ngahutang lagi Mang Nur eta mah lain aing goblok. Oh, salah atuh ampura Mang. Ampura. Kalah mah tuh. Kitu nya ngumpul kunyuk. Kunyuk teh ngaganggu wae. Datang di ku aing dijebrot sia kunyuk sia deulekeun. Oh no! Aduh. Burit teh. Gua pamajikan aing. Aing di Mamat mal bisa bebas. Jadi dia mah aing telepon bebeb. Halo sayang. Itu naon? Menikangan ke kamu teh. Ya maaf dong atuh sayang kan. Aku baru bisa ngabarin sekarang kan hanya sibuk kemarin. Tenang atuh beb, lamun misalkan ages sih ente sibuk papan iku di telepon. Ayang meja nawe. Tos ibak. Aduh. Yang acup naon itu tos ibak. Pasti nu ipis-ipisnya. Nu transparan teh geuning kan. Kamu teh sok kangen wae. Kumaha nya? Nyatu sayang. Anu jadi luar yeuh. Atuh di bumi mah amal bisa nelpon bener-bener aya istri Kangen agenan. Bejakeun ku aing sia ka pamajikan Mang Ade. Isal. Aduh, anjing. Neng jalan neng sakedapnya. Isal. Kunyuk ka mana ieu? Lompat si goblok. Waduh, picilakaeun ieu mah anjing. Pasti riweuh si kehead mah ieu mah. Ieu mah kudu bener-bener diselesaikeun ieu mah. Bahaya ieu mah. Isal! Aduh, anjing nasi kunyuk. Lompatnya tarik-tarik teh. Ieu mah picilakaeun. Ieu mah pasti ka ieu mah gerak anjing teh. Pasti bebejak ka pamajikan aing ieu mah. Aduh. Aing kunyuk aing teh luak ilik goblok. Aduh. Si kunyuk ka mana nih? Aing picilakaeun, ieu mah picilakaeun. Ieu mah bisa bebejak ka pamajikan aing ieu. Kunyuk si Isal. Sal.